Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng mojang geulis bagian kalima. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tah aya nama atuh Kang, abdi oge sami-sami ngiring sedih ka Akang. Wilujeng angkat ke Jakarta, sareng mudah-mudahan kengeng kamulyaan salami aya di Jakarta. Ulah aya itu sinareng ieu nu matak pitesaeun kana salira Akang, ceuk Rukman manehna ge cuma 5. Mudah-mudahan bae man sing sarua aya dina kasalamatan, boa Akang nu rek ninggalkeun kitu deui di dieu nu diteringgalkeun ku Akang. Ayeuna mah lantaran Akang rek beberes sababna deui can wabartos ka ama, Akang pamit bade wangsul. Keheula atuh Kang, dalami keneh kasonten mah kapan teu acan ngaleueut-leueut acan, ceuk Rukman bari colohok, Mahmud jeung nangtung bari pokna. Lain kurang sono Akang geman ngan kumaha da kudu salse, kahijina rek beberes, kaduana tangtu kudu bebeja heula ka ama. Leuheung lamun buru-buru diidinan ku ama, lamun rada hese ngidinan Akang kapaksa kudu ngolo-ngolo heula. Nya atuh Kang, mangga upami kitu mah insyaallah sakumaha pesen teh Akang ku abdi bade dilaksanakeun. Malihan upami parantos aya waktosna mah abdi oge tangtos nepangan ka Jakarta. Nuhun atuh man, ari Rukman aya maksud ka Jakarta mah ku Akang diantos pisan. Yuk man, kitu we nya. Omat eta surat anterkeun ayeuna. Lamun teu parang panggih jeung 4 leuwih hade titipkeun ka Biinot. Mangga Kang. Waas abdi mah panginten dikantunkeun ku Akang teh, ceuk Rukman bari cuma 5. Ras ku dirina pribadi meunang kanyerian ti hiji awewe. Nah atuh Kang Mahmud bat diparengkeun cecintaan jeung nu geus aya calonna. Mahmud lempangna semulung sek dituturkeun ku paneuteup sobatna nu milu nyerang kurung Cipanon. Beuki beurang alam teh beuki cedem bae hujan teh. Hujan teu ger ngan saukur nyingsieunan bari pating gelegerna sora guludug. Ti isuk nepi ka tabo 11 can rek manggih caang panon poe tetep disimbutan mega nu ting lalimbung sarta hideung ngagala lempeng. Neng 4 gawenangan cindeluk ngalamun ngarawu tuur ngawurun balung ku tulang. Diukna dina dipan kai di dapur. Paranti Mang Kadet sare duaan jeung diminah. Sakapeung berebay Cipanonna merebay leng pikiranana ulang brui-brai dina ciciptaanana rupa Mahmud nu ngalangkangan taya towongna. Kang Mahmud, hanjakal kirang sasetrip kantuneun waktosna narosan. Kabejeng ku nu sanes, tur nu sanes teh teu dirujukan ku hate sanubari abdi. Mung sakadar kadoa kolot. Hawatos temen Kang Mahmud, Cek gerantesna bari Cipanon ngalembereh masehan pipina sakapeung gancang disusutku sapu tangan.
Keur kitu kulutrak Mang Kadet nyamperkeun bari pokna. Kunaon den eta teh mungang luh wae katinggalna ku Mang. Boa-boa kagungan panyawat den teh. Teu boga kanyerina naon Mang, ulah ngaganggu ka kuring. Kuring teh keur ngalamun, tembalna bari rada nyentak. Arin den, Mang teh hoyong terang margi kadunungan, bili bae den kagungan kateraos salira atanapi mamanahan. Na langkung sae saureukeun bae ka Mang, manawi Mang tiasa nulungan. Teu kitu atuh Mang pupulih ka Ibu Rama, bili we aya kapalai teu dirujukan ku Ibu Rama. Sanyana mah keur gering pikir kuring teh Mang, berang petingan dipupruk kanyerian, tembal neng 4 bari ngucuri cipanona. Ke kunaon pang den kagungan mamanahan teu raos teh. Teu bisa dibejakeun kanulian, ieu mah rahasia kuring pribadi, tembal neng 4. Nah den teu percanten ka Mang, upami disaurkeun ka pun Mang naon anu jadi marga pangna den teu raos mamanahan teh. Dek mendu sarerea Mang ge moal bade betus ka sasaha. Mang mah tara bohong ka kapungan den, sumpah Mang mah mangga upami betus rahasia dibura ku tai kotok medok oge daek Mang mah. Atuh nasaha nu daek mebeungna ari kecap-kecap ngabura teh kudu dibeuweung heula meureun. Ngaco Mang mah ceuk neng 4 bari rada seuri. Saupamina ieu mah den bakat ku anget-angetna sumpah pun Mang eta teh. Heug bae ari hayang nyaho mah ngan ulah rek betus ka sasaha. Pikeun sadirian Mang sorangan ieu mah. Hade lamun Mang aya niat rek nulungan ka kuring, meureun kuring teh bungah saencana oge. Sumuhun mangga carioskeun ka pun Mang, di mana Mang sanggem nulungan, tangtos ditulungan, teu sanggem wae panginten tamadakan den. Kieu Mang, kuring ngarasa teu satuju rek dikawinkeun ka nu ngaran Sudia. Budak kolot kitu teu pikahayangeun. Nya ari nilik harta bandana mah cukup kasebut beunghar, mana boga sedan ge, ngan tetep kuring teu sapu kana hate. Ngaran-ngaran laki rabi kudu aya kasenangan hate, ngeunah nyandang bari ngeunah disandingna. Nah atuh ari ama jeung ibu bet keukeuh peteukeuh mamaksa bae ka kuring kudu kawin kadinya, da eta ningali harta bandana. Astagfirullahaladzim, kutan den teh kitu raratanana jadi teu satuju mamanahan ka eta pameget teh. Nah atuhnya tuang Rama teh bet maksa. Eta sababna Mang, pangkuring peting tarasare berang kurang kana dahar, mikiran bakatku teu panujuna rek dikawinkeun kadinya teh. Mun bisa mah kuring teh hayang sajig-jigeun kabur, tembal neng 4. Ulah den ari kedaki kituan mamanahan mah sakadarna saliran den permohonan ka tuang Rama sanaos sadinten 100 kali oge teu aya wagelanana. Cobi bae ulah bosen-bosen nyarios ka tuang Rama manawi sareng manawi lami-lami logor mamanahanana. Da leres atuh sanaos pun Mang oge ngaraos ngangres da kasebat nu bade laki rabi teh kedah nu sapuk jinis sareng jinis nembe aya karuntut rautan. Sajabana teh kitu kuring boga hiji lalaki nu ku kuring dipika cinta lahir batin, tur moal leungit tina ati sanubari, di mana teu kalaksanakeun ka manehna tan wande moal weleh ngajampana bugang. Panasaran salilana ceuk neng 4 bari nyegruk deui ceurik. Dunungan pun Mang nu gelis ulah bade pondok emutan cu, eta mah sakadar kapalai sepuh. Nah upami kunden ditolak piraku dugi ka kedah teterasan maksa onaman. Da sanes aranjeunna nu bade ngajalankeun rumah tangga teh, nanging salira den ku anjeun raos teu raos den ku anjeun nu bade ngalamanana. Lain sakali 2 kali nepi ka muluhan kali kuring bebeja soal teu panduk kanu jadi kolot, ngan tetep aranjeunna numutkeun kapalaina bae bari teu ngemutkeun kana batin-batin kuring nu nandangan ruksak asa disasaak, hate asa direrejet. Kumaha atunya
Lah ku teu uyahan bae eta nu palaikan den teh da dibandingkeun jeung umur emang rupina sepuh itu. Da upami kawenangan mah dibabak taku emang pangambungna. Keheul tu da emang mah. Naon keheul teh manehna? Ceuk Biminah nu kakara krunyung ti cai mentas ngisikan manehna mah teu nyahoon mimitina. Ah, tatanya teuing di dinya mah ka kami. Awewe mah cicing-cicing we atuh. Aya bujur katel hidung letakan kadinya. Keheul tuh da emang mah den, ceuk Mang Kadet. Nah, mani keding hangit teuing, tayoh kapatutna nya lalaki teh. Ditanya sabener-bener, "Hoyah era cun?" Mun rek era ge nu kitu sopak keur jiga Surabi tutung teh. Keheul tuh da kami mah, ceuk Mang Kadet bari murelang. Keheul teh keheul kunaon hang? Tu uyahannya ditanya kitu-kitu wae. Lain nembalan nu bener, tong diajak ngobrol den jelema kitu mah. Rada sinting eta teh, weureun nalo meureun. Biminah beuki keuleun bari nulak cangkeng teh mani acir-aciran curugna. Olo eta manehna keur pandangan sapertos pandangan monyet teh nya mani acir-aciran. Kohol dewek mah daek mendu ka manehna teh. Keheul naon deui maneh ka kami ngarekan monyet? Mang Kadet nangtung bari ranggah sarta pokna. Up, stop. Dari sebelah kanan dulu, jalan kiri berhenti. Apa di situ mau nabrak gue? Biminah ngarangkog tadi nama rek nenggel kaburu Mang Kadet ranggah ngahalangan. Den, jalma samodel kieu mah ulah bade diajak-ajak nyarios. Lucunya, lalaki teu uyahan kitu. Tong diajak nyarios den, sebel. Sawios ya, ngan awas ku kami moal diajak cacarita ke. Kohol tu da kami mah. Kajeun tah yang diajak nyarita ku maneh. Yei isin ngan awas lu perbodan rek lu haloho ngadeketan hees ka kami. Tahu lu ceuk Biminah bari ngajebian neng 4 ge nyikik seuri sarta mani bangun nu ngeunah seurina teh. Banyol we atuh Minah akang mah kitu soteh. Nah mani dianggap nu nya teuing akang ge karunya atuh ka Minah teh. Sabenerna mah ieu den nuju teu raraos mamanahan pada teu kersaeun ditikakeun ka juragan Sudia kitu ta teh. Mang Kadet ari dilarang lu haloho ka enggon Biminah mah leuleus manehna teh. Geus Mang, Bi, ulah rek loba teuing heureuy. Bilih kadarangun ku ama sareng ku ibu ti payun. Ieu mah soal rasiah urang bae. Ulah rek geruh, tapi omat bantuan mikir kumaha pi akaleunana sangkan kuring batal dikawinkeunana. Ta tunden ulah bade soremutan ayeuna mah. Kun emang bade nyobian milarian akal nah ka ibu Rama. Emang teh bade unjukan pira aku manawi moal dirujukan deui nu dipikapalai ku den teh saha pamegetna. Tong hayang nyaho ngaranna mah Mang, cukup ku yen kuring boga deui we nu dipikahayang ku hate. Sae den keun pun emang bade ngiring nembrong di mana nuju babadan tenan antawis tuang Rama sareng tuang ibu. Den kedah sakali deui nyebatkeun terujuk di mana Rama nyentak pun emang bagianana pasti ku pun emang dibejere beaskeun sakumaha adat biasana nu bade mayunan laki rabi sanes kitu den. Benar kitu Mang, syukur atuh ari rek ngabelaan mah ka kuring. Keur kitu kuluprak Biinot ka dapur jalana sarta pupuntenan heula. Geuning bibi mangga calik Bi. Sawios neneng, bibi mah da moal alami mung aya nu dimaksa ka neng. Karesa neng linggih ka bibi sakedap gaduh oleh-oleh saeutik kangge neng. Luka ku aneh teh gerak tita tadi diajeng-ajeng we ku bibi teh. Neng 4 ngahulang teg hatena ngarti yen lain oleh-oleh tapi tangtuna di imah Nabi Inot aya Mahmud. Atuh neng 4 kacida curing hakna. Teh atuh Bi sareng antosan sakedap bade menerkeun heula baju. Mangga neng diantos ku bibi. Ka den Mang paparin ke oleh-olehna. Da Biinot mah tara mere ka Mang mah cedit.
El, cuk Mang Kadet bari ngelelan ka Biinot. Lah dibere-bere teuing Mang Kadet mah. Da bongaan ka kuring ge sok ngaluluconan wae. Tong kitu Biinot, pek moal tulus ke kukuring teh. Moal tulus naon? Moal tulus dikawin. Kajon da tedok teuing bari nage yey tembal Biinot beri ngajebian keur kitu serenteng Biminah jebet ninggal kana tonggong Mang Kadet bari pokna. Dasar lalaki purunyus we katang Biinot. Yey lucunya sebel kami mah pangrasa teh kasep keur jiga bunga kolot teh. Tuh gue Biminah timburuan cek Biinot bari seri nyikikik. Lain timburuan Bi kuring mah sebel we kalalaki porenges gitu teh. Da kami ge ka maneh teh sarua sebelna atuh. Jawab Mang Kadet bari seri. Geus, hayu anggur Bi, gura-giru kabujang aya ibu ka dieu. Omong Neng Empat bari buru-buru ngajak turun ka Biinot. Kade enden oleh-oleh. Mang Kadet barang Neng Empat geus turun. Aya saha di imah bibi teh? Teu aya sasaha mung aya oleh-oleh we Kang Enden, geura moal teu seneng lah. Teu aya Kang Mahmud. Neng Empat bari rada pinuh kapanasaran naon sababna Biinot ngajak ka imahna tur nyebutkeun aya oleh-oleh teh. Oleh-oleh nanahaon? Lah engke bae geura dirompok bibi. Engke ge sabatae Neng uninga ku anjeun. Gancangan atuh Bi lempangna abi mah hayang geura tepi ka bumi bibi. Da panasaran atuh cing naon oleh-oleh teh. Ulah salempang teu pikasenengeun Neng. Bibi piraku bade ngabohong, geura ke upami teu galecok Neng. Keureuh ceuli bibi. Muhun enggalan atuh mapahna. Neng Empat geus hayang geura nepi bae. Sumuhun mangga atuh. Biinot bari terus lempang naga gancangan nurutkeun ka hayang Neng Empat. Tulila geus nerepi ka imah Biinot Neng Empat puluhak polohok sababna hatena loba pertanyaan. Naon nu rek bibikeun ka aing teh? Mangga calik Neng, ke ku bibi urang bantun heula oleh-olehna ge. Cece, cek onahnya eta anak Biinot. Muhun Nyai, yap ka dieu calik sareng Cece. Mangga ce. Jawab onah bari gek diuk maturan Neng Empat. Keur kitu kurungoy Biinot datang deui bari ngagigiwing amplop. Neng, ieu titipan ti rerencangan Den Mahmud saurna. Den Mahmud teu tiasa ka dieu, mung ieu we nitip serat. Serat Bi, cing naon saurna teh? Neng Empat meuni bungaheunna karecan oge dibuka eusina. Berewek disoekeun amplopna suratna dikaluarkeun. Ber dibeberkeun, derak-dak dibaca unina kieu. Kalenggah jeung rai nulinggi di bumi, kalayan hormat. Ngaraos oge engkang hanjakalna. Reh engkang teu tiasa ngadongkapan ka Empat, sakumaha biasana. Malum pangemut engkang, bilih langkung-langkung nyuat-nyuat manah. Boh ka engkang atanapi ka salira Empat. Sakumaha babadan tenan wengi tadi teh. Engkang kapaksa kedah ngantunkeun kota Bandung heula. Nya maksad mah dinten ieu tabo 4 ngabujang ka Jakarta kana kareta jam 4 sonten. Mugi ulah dedepeun. Hormatna Mahmud. Satamatna maca surat rei beungeut Neng Empat beureum. Awakna ngalaleper sarta tekung silila blok nyuuh dina luhur meja. Segruk cerik bari sumambat. Kang Mahmud, tega teuing ka abdi ngantunkeun engkang. Atuh Biinot jeung nyona kacida karageteunana pating olohok sarta silih reret duaan anak jeung indung. Neng, kunaon Neng ngareurewas ka bibi? Aya naon saur dina eta surat teh? Cobi wartosan Neng. Kang Mahmud teh angkat ka Jakarta dina dinten ieu. Engke tabuh 4 sonten. Teung teuingeun teu aya angkat heula ka dieu, dugi ka teu kersaeun ka dieu heula bibi. Kumaha atuh? Oh, Den Mahmud teh bade angkat ka Jakarta, bade aya kaperyogian we panginten Neng, da moal lami. Tangtos lami margi anjeunna parantos aya kecapna.
bade ngantosan abdi rarandaan. Anjeunna teu kersaeun uningan abdi kawin sareng nu sanes. Sedang kapalai ibu sareng mama abdi bade ditikahkeun ka jalma sanes. Kutan kitu Neng. Teu terang atuh bibi teh dugi ka Neng bade ditikahkeun anak anu sanes mah. Nyaeta bi kaduhung abdi teh kekenalan deui sareng hiji pameget nyatana Kang Mahmud. Dina sakieuna duria teu kalaksanakeun. Jadi matak ngareksak hate abdi sorangan. Dedeuh teuing Neng, geulis keun da masih keneh panjang pika payuneunana. Asal ku salira Neng diangge pasrah bae. Malih engke oge tiasa pun bibi maparinan hiji bong-bolongan ka salira Neng. Asal Neng sabar ngantosanana sareng tumutkeun heula kapalaina sepuh-sepuh Neng. Hanjakal teu tiasa papendak heula bae atuh bi. Tuh ayeuna parantos hampir setengah 4. Sakedap deui Kang Mahmud berangkat ngantunkeun kota Bandung. Abdi nu dikantunkeunana batik nandangan katugenahan nyeri perih abdi karaosna. Atuh pegat bae Neng di jalan manawi tiasa pendak heula sareng Neng. Muhun bi ke abdi bade kararompok heula bade disalin heula anggean. Keun ku abdi disusul ka stasiun. Panasaran hoyong pendak heula sakedap mah. Sae geulis mangga bade disusul mah. Kitu deui bibi ngaduakeun sing tiasa patepang. Gejelig Neng empat turun buru-buru ka imahna rek salin pakaian sarta ingetanana hayang nyusul Mahmud. Kang Mahmud antosan. Poe hade kasorenakeun geus sore mah ngadadak lenglang langit bararesih. Meganu tadina pating karumpal ayeuna beresih. Kasapu sang bayu. Panon poe katara nembongan ngan geus lingsir ngulon. Mahmud gesat gesut dangdan harita teh hampir jam 3:30 papakean nu sakira kumanehna diperlukeun mah dibawa diasupkeun kana kopara saperti nu rek ngahaja pindah bae mamawa koper sebab niat oge cantang tu sabulan 2 bulan. Sanggeus beres dangdan kakara nyamperkeun pasudia nu keur ngabaheuhai dina kursi panjang di teras hareup. Teu ka mana-mana Mud. Bapana buru-buru nanya barang nempo anakna datang. Henteu ama. Mung ieu ama abdi teh bade wawartos ka ama teh. Rek bebeja soal naon Mud? Nu mawi mama kalintang serentakna ieu teh. Kumargi rerencangan nyamper ke Jakarta. Saurna mah bade jarah kaluar Batang. Ku kituna teu aya deui nu ku anjeunna diharepkeun. Mung abdi kanggo ngarencangan anjeunna teh. Maklum, mung ka abdi wantuneunana atuh. Cuk Mahmud ngabohong pura-pura aya nu ngajak. Ka Jakarta, pasudia rada kerung. Sumuhun ama. Ke kumaha atuhnya di dieu eueuh batur ama teh. Mangka kapan loba urusan-urusan soal pausahaan ama. Tapi ku kituna ketang jik bae ari moal lila mah ku ama diidinan ngan omat ulah lila barang saminggu 2 minggu mah cik bae asal ulah aya bulanna moal lami rupina mah damung saukur sejajarah wungkul saurna mah nya jik bae mawa naon ti dieu teh cuk bapana bari netep mau ngabantun kangge salin bae teu kedah ngabantun itu ieu deui dari ditu oge barang teu damah gampil margi seueur kekenalan sareng saderek-saderek tembal Mahmud nya atuh ari kitu onaman ngan kade wae paling lila 2 minggu di ditu teh lantaran ama di dieu butuh sumuhun ama mangga atuh supados kabujang kana kareta rupina rerencangan mah parantos ngantos di stasiun didoakeun atuh ku ama sing salamet di perjalanan jeung sadatangna ka Jakarta. Sami-sami wae ama, mudah-mudahan ama salebat dikantun ku abdi aya dina kawilujengan. Mahmud ngajingjing koper gejelig turun ti imahna dituturkeun ku paneuteup ti bapana. Datang ka jalan gede Mahmud megat beca teu loba deui tatanya soal ongkosna beca sabab geus nyaho deui pi ongkoseunana jeung kabeneran nu ditumpakana teh tukang becana kenal deui. Geuning Aden meuni sapertos nu bade teu bea angkat teh. Nyeta mang kuring teh rek ka Jakarta sok
tarik kuring ke stasiun Bandung. Mangga den calik, tembal tukang beca. Geleung beca maju sanggeusna Mahmud diuk mah. Saja jalan Mahmud hatena kumalayang dina beungeutna pinuh ku bayang-bayang rupaning empat nu dipika cinta. Hate sumoreang samarep polah rek paanggang ngan kumaha atuh da lain teu hayang babarengan salilana lantaran kasapih ku buah hate rek kawin kanulihan. Pileleyan we Pak, engkang teh lain teh hayang nepungan heula ngan bisi nambahan gudawangna hate. Kumaha lamun seuk pamaksudan teu ngajadi ka Jakarta teh, sedangkeun cicing ku cicingna di Bandung. Keur nanahawan ari kudu korban perasaan mah, di mana engke manggih bejana 4 kawin. Beca terus nyewuk nuju ka stasiun teu sabaraha lilana geus nepi kaburuan atawa hareupeun stasiun Bandung. Reg beca teh eureun, Jut Mahmud turun serta ongkosna dibayar 50 perak bubuhan kanu kenal. Nuhun den, wilujeng angkat, cuk tukang beca bari manehna mah indit deui. Kulantaran harita geus mimiting ngantai karcis pikeun jurusan Jakarta liwat Purwakarta, Mahmud teu talangke gancang muru antayan malah ngantayna ka bagian pangtukangna. Kacida pisan lobana panumpang-panumpang nurek nuju ka Jakarta teh. Keur jongjon ngantai karcis teu kanyahoan deui ti tukangan aya nu nepak tak-takna beripokna. Kang, Mahmud ngarenjag serta gancang ngareret ka tukang barang breh teh neng empat neuteup ka Mahmud. Panonna kaciri carindul balas ceurik. Ai Pat, bade naon Pat ka dieu? Ka dieu heula Kang sakedap, dalami keneh kareta mah. Lami keneh kumaha Pat? Kapan parantos setengah opat ieu teh? Kantun setengah jam deui. Timbal Mahmud bari teu woleh olohok manehna ngarasa oge manda gumayong rek indi teh ari dituturkeun ku buah ati mah. Nagaleuh di luar bae Kang, teu sabaraha abisna apan aya tuh calo nu sok ngicalan karcis ka Jakarta. Ai kumaha nya aya deui bae ieu teh. Pat, nah make nuturkeun ka Engkang atuh Engkang teh moal tega ngantunkeunana oge. Kapaksa Mahmud ngeleset tina antayan manehna katarik kuneng 4 nu araya bati marelong bae. Meureun ceuk palikirna batur mah. Nah, ieu jalma teh kunaon? Disusul-susul ku awewe. Aya pamaksada naon atuh Pat ka Engkang teh? Kapan parantos cekap ku serat oge? Kumaha tos katampi ku 4? Ceuk Mahmud bari ngajak diuk heula kaneng 4 dina bangku tempat tunggu. Engkang mah betega ka abdi teu nepangan heula. Abdi mah seleres-leres ngantosan Engkang. Nah Kang, waka angkat ka Jakarta. Kapan sanggem abdi oge kamari? Engke bae di mana abdi parantos teu tiasa nolak deui kana kapalaina pun bapa. Ceuk ning 4 sorana raos harewosan malum loba jelema nu darareukeut. Kieu Pat, manawi Engkang enggal ayeuna ka Jakarta teh, margi upami diengke-engke kabujeng 4 disantakkeun nikah ku tuang rama. Engkang bade kumaha paraosan, mangga embut ku 4. Ayeuna wayahna bae ku Engkang dikantunkeun. Jadi sareng henteuna 4 nikah. Sawios sanaos Engkang teu aya di dieu oge, Engkang parantos titip sanggam karerencangan nyaeta Rukman. Kitu deui ka Biinot, di mana aya wartos nu kalintang pentingna anu patali serangkayaan salira 4. Rerencangan Engkang paparin wartos. Tah anjeunna nu bade ngintun serat ka Engkang, ceuk Mahmud bari neuteup. Nah Engkang teu langkung sae upami diseratan ku abdi sorangan ka ditu. Paparin we adresna tanya neng 4. Kitu oge sae malih kangge adresna mah pundut bae ku 4 di rerencangan Engkang nyaeta di Rukman. Rukman moal teu sering ngadongkapan ka bumi Biinot. Saya nama Kang antos bae atuh 3 dinten deui mah di dieu. Abdi bade ngemut heula. Ngemut heula kumaha Pat? Mahmud olohok. Kang, leres Engkang teh ka abdi cinta. Neng 4 beuki ngaharewos nyaritana sieun kadengin ku batur lebah nanyana kitu teh. Leres atuh. Nah dikinten Engkang teh setengah sareng setengah. Tembal Mahmud bari olohok. Sorakna sarua pada haharewosan. Kang,
upami kitu mah abdi ngiring ka Jakarta. Abdi alim kedah dikantunkeun ku engkang. Ngiring ka engkang? Leuh, ulah atuh Pat. Kirang sae efekna. Engke ka engkangna sumawonten kasalira 4 ku anjeun. Mahmud kacida olohokna hatena ngagebeg barang ngadenge yen manehna rek milu. Tega kitu engkang ngantunkeun abdi nu aya dina neraka. Ceuk neng 4 bari cipanona hampir murag katingali nyala langkrung. Sanes tega atuh Pat, nanging kumaha da urang teh sanes muhrim. Kapan kasebatna awon sasarengan sareng nu teu acan kakurung ku hukum tikah mah. Angot deui upami 4 ku engkang dibantun ka Jakarta. Kalayan disapengkeureun Ibu Rama. Naon disebatna kapan maling panginten. Sami bae sareng 4 dibantun kabur ku engkang. Ceuk Mahmud bari tambah ngarasa sumoreang hatena kumaha ninggalkeunana batan sakieu montelna teh. Waktosna kabujeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.